bedalna asihna bulan pinuh katineng hiji janji masini nu tengah jadi mangsa samoja geus ngarang-rangan duh eulis langit angkep samagaha dina hate duh. Cing bisa ningali seolah-olah caang mabra dina kaayaan poek mongkleng nya kitu oge sing bisa ngararasakeun poek tur mongklengna dina kaayaan caang mabra. Hirup nu tenang tu dina kiruhna nafsu pamugi sing karawu kapangku ku jalma nu lakuna saestu. Hurip nu can nyari dina diri pamuga sing katali kapatri ku jalma nu salawasna gumati tur babakti. Cing salawasna nyamuni sanajan kurung geus labung jeung kuringna, sanajan jati geus nyata ngancikna, oge sing leuwih hati-hati di mana-mana pati geus nyata nyarina dina jroning diri. Kalakai nu marurag tur mayakpak luhureun taneuh kudu bisa kabawa. Tutunggul nu rarentul kudu bisa karabut bari kapangku. Sagara nu ngeplak legana kudu bisa kadampal. Letak atawa emel anu cepel tur leueur sing bisa kakeupeuh. Lamun rek mapai ka belah wetan ulah bari mawa peunggasna pangharepan. Di mana-mana geus loyog ka belah kulon ulah luhaloho sagala ditenjo. Lamun rek ngajugjug ka belah kidul ulah bari tungkul. Di mana-mana geus meped ka belah kaler kade ulah dek seseleket. Ulah rumahu kusabab jauh, ulah rumegag atawa seunggah kusabab anggang. Tong digorowan ulah disampeurkeun nalika geus nincak dina mangsana. Nu baheula kasawang kiwari pasti bakal kasorang. Cing sadar urang gumelar ke alam pawenangan estuning henteu mawa sumawana miboga kanu ngaranna karep tur pakarepan. Sakabehna nu Allah, sakabehna ku Allah. Sadetik oge urang moal bisa ngencar atawa lepas tina katangtuan keagungan kudrat irodat dat mantena.